barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana petepang dangu di sareng sim kuring dina pedaran dongeng Paguron Tepas Sunda. Yasana Kang Heri Supriyadi anu katurkeun ti barayakita.com. Kiwari parantos majeng ka seri 32 kamareng se 31 majeng ka seri 32. Sumangga wilujeng sasarengan sareng dongeng ti barayakita.com. Tekung silila ngurunyung Neng Arin lananggeun bekong anu nyambuangkeun sengit kopi. Sok bekong dituna dihareupeun ku Suhat. Sanggeus ditupan sakedeung setik-setik cikopi ngebul keneh disuruput ku Suhat. Ngeunah ieu mah pas. Jadi bisaan kieu si Ayum nyeun cikopina. Ceuk ku Suhat kituna teh bari suruput deui ngaregot cikopi. Kengeng Neng Wati eta mah Pakowo. Cek Ayum kebenaran ngurunyung mangsa rek nyokot sapu injuk anu digantungkeun di tepas imah. Baruk menang nyeun hidup ieu teh aya ku bisaan. Ku Suhat siga anu cangcaya. Ari anu dipuji nama ukur tungku siga era lumayan lila ku Suhat pamajikanana jeung Neng Arin ngawarangkong di tepas imah teh. Cek Ayum oge tetingaleun sekapeung wangkongan di selangku saleuseurian. Beda ti sasari ti saprak aya Neng Arin di imah ku Suhat jadi siga anu barungah pisan. Bade ka mana Wah Haji? Lingi heula atuh. Ku Suhat nyelengkeung mangsa nampo Wah Haji anu ngaliwat teu jauh ti buruan imahna. Anu dicalukan teu nemalan malah neuteub nalek-nalek Neng Arin. Saliwatan aya anu ngaborelak herang dina kongkolak mata Wah Haji. Wah Haji gancang gigi deug siga anu keur miceun mikiran anu ngacacang dina uteukna. Geus kitu maleos neruskeun deui lengkahna kalayan teu kungsi nemalan heula kana panyaluk ku Suhat. Kunaon Wah Haji teh? Tara-tara ti sasari bapana. Pamajikan ku Suhat siga anu tumanya ka dina sorangan. Teuing kami oge teu ngarti. Ku Suhat ngahaminan. Nojoro rusuhan panginten Pakowo. Anehnya Wah Haji mah asa teu ngolotan deui. Angar we kitu. Cek Ayum milu nyarita. Ih, sidik nya cek kami ge kitu Yum. Malah jeung si Aki oge asa jadi kolotan keneh si Aki. Tempas majikan ku Suhat ditungtungan ku ngareret ka salakina. Har, nah jantan nyebat Aki. Cek Ayum kurang kerung. Kapanan kami teh boga incu ayeuna mah sarium. Tema ku Suhat ditungtungan ku ngareret ka Neng Arin. Nah bet bisa kitunya Wah Haji teh. Pamajikan ku Suhat siga anu can leungit kaheran. Duka atuh Bukowo raraheng dunya teh. Ari Neng Arin mah teu loba nyari tangan ukur ngalegepkeun kana lumangsuna wangkongan antara Badega jeung Dunungan anu katempona geus carongah pisan. Ari anu keur diomongkeunana nyatana Wah Haji harita teh keur nikreuh nyorang tanyakan. Muru leuweung anu pernahna aya di kuloneun pilemuran. Sakuno pasangrok jeung Wah Haji teu layan naranya sarta rarengkuh ajrih pisan. Sanggeus sawatara bisa nyorang lelampahan kalayan antare antuk nama Wah Haji anyoga sisi leuweung. Gek dina catang bari ngalepan kesang anu rarenung dina tarangna. Make tonggong leungeun ka tuhuna. Paneteupna jauh nitenan pating jarumplukna suhunan ima-ima di pelemburan anu salali ieu jadi panganjerkanana.
Gening Wah Haji tos lami ngantosan? Tanya seorang jajaka anu karek ngurunyung anu tetela jangpringga. Karek gek. Wah Haji teu ngareret-reret acan mangsane malan pananya jangpringga. Aneh, siga anu geus nyahoeun aing bakal ngaliwat ka palebah dieu. Cek gerentes hatena jangpringga. Teu kudu dipikiran, jaga oge bakal nyaho sata ngalaman sorangan. Sakurengkak paripola nepi ka karetega hate sakabeh makhlukna. Gusti mah uninga, matak ake oge nyaho hidup bakal ngaliwat ka palebah dieu. Cek ku Haji deui. Kalayan paneuteub anu masih keneh anggar neuteub pating jurumprukna suhunan imah anu aya di pelemuran. Jangpringga mungkin ngagebeg deui wae mangsa ngadenge kekecapan Wah Haji samuda kitu teh. Tapi teu kateterusan di pikiran. Kojengkang ngadeketan Wah Haji sanggeusna sasalaman gek dina catang gigireun Wah Haji. Bade irah ngawitanana ngajar ngadidik abdi teh. Wah, nya Jangpringga semua asa-asa. Wah Haji teu langsung nemalan malah ngareret neuteub Jangpringga. Kalayan teuteub pohara lelebna Jangpringga gancang tungku ditutup siga kitu mah. Siga anu teu wasa pikeun malik neuteub ka Wah Haji anu karasana ku Jangpringga mah nembus kana longkrang rasa barat nepi kana sukma. Naon maksud jeung tujuan hidup nepi ka hayang diajar ti Wah teh. Wah Haji ngomongna kalem tapi mampu ngageterkeun rasa. Hayang sampurna we, Wah. Ilmu manusia anu kasebutna makhluk tangtu jauh ka sampurna. Saupama tujuanna hayang sampurna, mangka bakal meunang ka kuciwa. Cuk-curug ilmu nepi ka maneh bener-bener ngarasa bodoh tur ngarasa taya pangabisa. Teu daya teu upaya, saupama teu usik teu dimalikeun ku mantanna. Dek. Sok sanajan kekecapan Wah Haji can bisa kaungkarakeun ku basa, tapi saeutik gedena geus kaharti pamaksudanana ku Jangpringga. Mangka mungkin lambahan keyakinan Jangpringga jeung Wah Haji anu salila ieu dianggap jalma biasa, sabarna mah nyangking pangaweruh anu pohara luhungna. Anu salila ieu disebut sumput ti jalma rea. Leres pisan Wah. Nanging kapanan saurna manusia mah makhluk anu pangsampurnana. Tempas Jangpringga ngawanikeun maneh. Sampurna jote dibandingkeun jeung makhluk sejen. Sampurnana manusia alatan kasipatan ku sifat pangeranana. Mitra kaum dangu nepi ka dinya Jangpringga rada hulang-hulang. Rarajakeun ku hidup tengetan sakur kajadian anu lumangsung di alam. Nah manuk piit tiba heula tug nepi ka ayeuna nyeun sayangna teh kitu jeung kitu wae. Ceuk urang mah atuh sakali-kali mah dilotengkeun nyeun sayang teh. Dijieun tina bahan anu leuwih hade. Tempo we imah-imahna manusia kapan jauh pisan jeung imah-imahna mangsa baheula. Mungkin dia bikin waroweg serta leuwih harade. Teu saeutik manusia anu ngukut sasatoan kekembangan atawa anu liana. Bo anu kaala buahna, daunna, dagingna atawa ngan sakadar reresepan. Nah piit daekeun maraban anak hayam. Nah hayam daekeun babagi rizki. Maneh maweh ka anak kucing. Eta teh geus mangrupakeun hiji bukti pikeun jalma-jalma anu darek malikir mah yen dina diri manusia mah ngancik sifat nyipta jeung welas asih ka sakumna makhluk. Anu eta sifat teh wajib pisan ayana di zat anu nyipta alam kabeh jeung pangeusina. Piraku teu kaharti. Jangpringga ukur untung-untan ngaregepkeun omongan Wah Haji. Karasa pisan sakur kekecapan Wah Haji bener-bener nyerep ngawudangkeun kasadaran diri sajati anu salala ieu kalunta-lunta. Angin do badakan jempling kayaan di peleuweungan estuning rehe. Lir anu keur milu ngaregepkeun kana pitutur Wah Haji anu ditepikeun ka Jangpringga minangka murid anyarna.
Mitra kaum dangu cag heula wahaji anu keur gunem catur sareng jang pringga anu urang nyarioskeun kaayaan di kerajaan Kidang Murkala. Haseup ipis lir halimun satya nyemutan wewengkon kerajaan Kidang Murkala. Rampakna kekembangan anu keur meujihna laligar endah kacida mapaesan patamanan karaton anu diamparan emplohna jukut anu subur tur semu ngempur. Di tengah-tengah patamanan persisna dina bangku emas anu pinuh ku ukiran dariuk dua nonoman kalayan nembongkeun paroman siga anu barungah pisan. Anu tetela anu jajaka mah tayalian jagat satria sobat goibna jang pringga. Akang mah sono kasih pringga upama nyai ngawidian mah akang teh hoyong nepangan anjeuna. Cek jagat satria titipna leleb nembus mata saurang wanoja anu geulis anu keur rerendengan jeung dirina. Nah jantan nyuhunkeun widi ka abdi. Kedahna pan nyuhunkeun widina ka sepuh akang. Pan akang oge kedah kengeng widi ti bojo akang. Jagat satria ngomong nate dibarengan ku nyerenge. Di panikahna oge teu acan. Ayeuna mah abdina oge teu acan janten garwa akang. Tempas eta wanoja anu tetela bebenena jagat satria. Mohon ketang hilap tapi da ari kang akang mah kanyai teh tos asa kabojo kanya akang kanyai tos kacida ageungna. Hari itu geura cek jagat satria bari kitu nate dibarengan ku ngajemel pipi eta wanoja. Nu dijemel pipina malah ceceleukeut kan siga anu bunga pisan. Endah dunya teh ari mangsa papacangan mah. Teciga jomblo anu ngakur ngajak ngomong ka ucing. Jagat satria nyimas kananga ka dieu heula sakedeung aya pi omongeun. Raja Lius gugupai ti tepas karaton. Jagat satria jeung bebenena anu tetela ngaranna nyimas kananga gudagiru nyampeulkeun ka Raja Lius. Aya pikersaan naon Kangjeng Rama? Tanya jagat satria sanggeusna diuk pagaye-gaye jeung nyimas kananga di hareupeun Raja Lius jeung pamajikanana. Kieu jang nyi sanggeusna dititenan sarta disidik-sidik kanya hidup duaan teh siga geus kacida gedena jeung saupama nempo tina umur sigana geus cukup waktuna pikeun ngarumah tangga. Kumaha kira-kira daek teu mun dikawinkeun? Raja Lius rutret ka dua nonoman anu diuk rarendengan. Kan tenan we atuh kersa pisan Kangjeng Rama. Abdi mah tos nyaah pisan ka nyimas kananga teh. Tembal jagat satria kalayan tatag. Syukur ari daek mah. Ujang, bunga kacida pikeun bunda mah. Pamajikan Raja Lius milu nyarita. Ari nyimas daek. Raja Lius netep nyimas kananga. Nu ditanya ngan ukur ungeuk siga nu era. Alus ari kitu mah tong dilila-lila isukan we kawina. Enjing atuh teu kedah dadakan teuing Kangjeng Rama. Dia sepuhna nyimas kananga oge teu acan puguh ngawidian. Sabenerna mah ti saprak hidup dileuketan jeung nyimas kananga. Rama mah geus rencepan nepungan kolotna. Inung bapana nyimas kananga oge satujuan pisan saupama anakna kawin ka hidup teh. Jagat satria jeung nyimas kananga ukur silih reret bari pating polohok. Tong dinten enjing teuing atuh Kangjeng Rama. Kumaha upami pageto abdi teh hoyong nepangan heula si pringga. Pageto? Heug bisi rek nepungan si pringga mah jung bae. Sakalian orang pikeun ngahadiran kawinan hidup. Abdi ngiring Kang. Nyimas kananga siga numbung ditinggalkeun. His ulah nyimas bisi sepuh hidup milarian. Pamajikan Raja Lius ngahalangan kahayang nyimas kananga. Siga urang baheula nyi kamamana oge mung pisah. Raja Lius nyerenge ka pamajikanana. Nyimas kananga Raja Lius jeung pamajikanana saleuseurian. Ari jagat satria mah ngan ukur kurang kerung da memang can kaharti make jeung rek dikawinkeun dina waktu anu teu pati lila deui.
Ari pikeun rama mah kop bae bisi nyimas rek milu mah. Asal bebeja heula we ka inung bapa. Ceuk Raja Lius dibarengan ku neuteuk nyimas kananga. Sanggeusna amitan kalayan mawa paroman anu siga pohara bungahna, nyimas kananga nuturkeun jagat satria pikeun menta idin kanu jadi kolotna. Inung bapana nyimas kananga asana mah teu ngidinan kana kahayang anakna pajar teh melang. Komo sakedeung deui rek kawin mah. Tapi sanggeusna diolo anu lumayan lila sarta mere alasan anu mampu ngaregregen hate antuk nama berat-berat oge kolot nyimas kananga ngidinan kana kahayang anakna. Teu engke deui ari geus meunang idin ti kolotna nyimas kananga mah harita keneh sanggeusna amitan nyimas kananga jeung jagat satria pating belesat muru alam manusa. Tegasna ngajugjug lemur Cisastra anu jadi tempat dumukna Jangpringga. Nah, keur ka mana jelema teh? Gerenengna jagat satria sanepina ka imahna Jangpringga. Itu Kang, nyimas kananga ngareret ka saurang lalaki anu keur ngalahun budak di tepas imah. Sanes nyi, eta mah Kang Bedoy, ramakna. Tuh, ari istri anu nuju milihan bangsal mah ibuna. Oh, nuju amang panginten Kang ata nepi ka kebon. Pan bangsa manusia mah sok tatanen pepelakan. Tos wanci sariak layung kieu mah tos marulih nyi. Tapi kan urang taroskeun ka Kang Bedoyna moal sieunneun kitu. Tos wanci sariak layung kieu mah tos marulih nyi. Tapi kan urang taroskeun ka Kang Bedoyna moal sieunneun kitu Kang. Moal da tos biasa Kang Bedoy mah. Upami Celilis sareng Neng Anis mah pasti sieunneun. Nyimas kananga ungut-ungutan tanang ngarti ari jagat satria mah gura-giru ngadeuketan Kang Bedoy. Anu disampeurkeun nama tongoy bae ngasuh Neng Anis. Da memang teu bisa nempo ka jagat satria jeung ka nyimas kananga anu nuturkeun tukangeunana. Puh, jagat satria niup beungeut Kang Bedoy. Anis sareng mah heula nya. Bapa hoyong eut heula atra pisan kareuwas dina paroman Kang Bedoy. Neng Anis sidang ngadeuketan indungna, ari Kang Bedoy mah gura-giru ngoloyong ka jero imah. Jagat satria geus surti gancang nuturkeun ka Kang Bedoy, gek Kang Bedoy dina kursi hoe anu aya di patengahan. Di mana wae atuh maneh teh jagat satria? Bat asa karek nempo. Tanya Kang Bedoy, ngomongna teh rada dilaunkeun siga nu sieun kadenge ku Celilis. Aya we Kang. Pugu ka dieu teh sono ka Sipringga. Oh, ari ieu saha? Kang Bedoy ngareret ka nyimas kananga. Ieu mah nyimas kananga Kang pibojoan abdi. Nyimas kananga ukur ungeuk dibarengan ku imut. Baruk rek kawin. Nya syukur atuh ari kitu mah ceuk Kang Bedoy. Ditungtungan ku lungkup bahamna sabab ngomongna rada tarik alatan ngarasa reuas. Nya Kang, sidi ka dieu teh rek sakalian ngabejaan akang jeung Sipringga. Pageto uing rek kawin Kang. Waduh, geuning sakedeung deui kudu nyieun kue naon atuh keur anteurkeuneun ka ditu. Atuh teu kudu Kang, da lain di alam manusia moal bareukieun kue. Nya poho. Kang Bedoy seuri koneng. Jagat satria jeung nyimas kananga oge jadi milu sareuri. Asa geguguk ku kekecapan Kang Bedoy. Ari Sipringgana ka mana Mang? Tanya jagat satria dina tungtung serina. Geus ti kamari si Ingga mah di lemur bebakan redok hayang panggih jeung Kang Wahyu sarta Kang Rido cenah mah. Oh, iraha balikna Mang? Moal waka balik rek saminggu cenah mah. Wah, ari kitu mah uing amitan atuh. Mang, rek nyusul ka bebakan redok. Nya jeung wae, bejakeun. Akang, ari akang nyarios sareng saha? Teu kanyahoan Celilis ujug-ujug ngurunyung nyampeurkeun ka jero imah. Iya keur latihan biantara nyi. Akang teh keur ngalamun jadi pupuhu di lemur. Tembal Kang Bedoy rada arap apeup-eup nemalanana teh. Aya wae ari akang. Tapi nya saur nama Kang,
Kudahlan teh tos palayan digentos janten kubukna teh. Tos teu kiat sangamna teh ari tos sepuh teuing mah. Jagat Satria jeung Nyimas Kananga gancang carangkat mangsa celilis rek diuk dina kursi sanggeusna amitan Kakang Bedoy kalayan make basa isyarat mah hus blesat. Jagat Satria jeung Nyimas Kananga anu geus roba jirim jadi cahaya beureum ngablesat ninggalkeun Kang Bedoy anu keur uplek jeung pamajikanana. Lalampahan Jagat Satria jeung Nyimas Kananga teu meakeun waktu anu lila. Memelangi terpreupan oge duanana geus nepi ka lembur babakan ledok anu dijugjug teh langsung bae ka imahna Kang Wahyu. Teu aya di dieu oge nyi, ka mana nya? Jagat Satria ngareret ka Nyimas Kananga sanggeusna nepi ka imahna Kang Wahyu. Dupi itu saha Kang? Nyimas Kananga nunjuk saurang lalaki anu nyeruput Cikopi. Kang Wahyu eta mah. Nu itu mah istri sareng putrana. Taroskeun we atuh ka Kang Wahyu. Tewantun nyi beli rewasen. Nyimas Kananga ukur ungutan. Lumayan lila Jagat Satria jeung Nyimas Kananga ngadagoan jang pringga di imahna Kang Wahyu. Tapi nepi ka dur magrib di dagoan teu moal-moal. Andukna mah Jagat Satria mutuskeun pikeun neangan jang pringga ka imahna Kang Rido. Tapi keke jang pringga teu kapanggih. Kumaha ari atos kieu atuh Kang? Nyimas Kananga siga anu bingung. Orang cobian ka bumina Pakuwu bilih nuju aya di dinya. Teh langkung akang ari abdi mah. Gedig deui Jagat Satria jeung bebenena ngajugjug muru imahna ku Suhat. Teu bulusat blesat dada lain nyorang lalampahan anu jauh. Keke mending ngempur kitu cahaya jalmi Kang. Cik Nyimas Kananga bari langsung ngeureunkeun lengkahna. Bangsa nempo saurang aki-aki anu kaluar ti hiji tajuk. Tetela eta aki-aki teh tayalian Wahaji anu geus ngalakonan salat magrib. Moal nanaon Kang? Nyimas Kananga siga anu sieun mangsa Wahaji mingkin ngadeuketan. Moal da teu nempoun acan atuh nyi. Tema Jagat Satria kalayan tenang. Wahaji mingkin lila mingkin deukeut tapi ka antuk nama aya hareupeun Jagat Satria jeung Nyimas Kananga anu ngajengjen nerempokeun. Salengkah dua lengkah tilu lengkah Wahaji ngaliwatan Jagat Satria. Moal milu cik Wahaji bari malikeun awakna. Gebeg. Jagat Satria jeung Nyimas Kananga pohara ngegebegna sabab yakin eta aki-aki teh keur ngajak nyarita ka dirina. Salira tiasa ningal abdi? Tanya Jagat Satria semua asa-asa. Nya bisa atuh dakwah oge boga mata. Sanes kitu kapanan teu? Tong loba ngomong hayu tuturkeun ua ari hayang pangijeng jang pringga mah. Gebeg. Pikeun kadua kalina Jagat Satria jeung Nyimas Kananga pati ngarebeg. Ngarasa helok ku aki-aki anu keur aya di hareupeunana. Anu bet nyahoeun kana pamaksudanana. Mangsa Jagat Satria jeung Nyimas Kananga keur hulang-hulang keneh. Wahaji mah geus ngagedig neruskeun deui lengkahna. Gula giru Jagat Satria oge nuturkeun Wahaji dituturkeun ku Nyimas Kananga anu siga bingung keneh. Sesenarieun teh nepi ka Isa. Cek pamajikan Wahaji mangsa salakina ngurunyung. Karunya si pringga bisi eueuh batur ngawangkong. Jang pringga anu harita keur diuk di patengahan ngareret ka Wahaji anu anyar datang. Jagat Satria, iraha maneh ka dieu? Jang pringga pohara ngagebegna nempo sobatna anu aya di tukangeun Wahaji teh. Ngomong jang sahari hidap sujang. Pamajikan Wahaji kurang kerung. Laras ka Wahaji mak. Ari bieu geuning make jeung nyebut salah poho deui. Pamajikan Wahaji garo-garo teu ateul. Lah, henjung wae ka ditu geura anggeus geunyeun wajib. Kami dek ngawangkong heula jeung si pringga. Wahaji ciga anu ngarti kana kabingung jang pringga mangsa pamajikanana tatalepek. Pamajikan Wahaji bati gogodeg anu saterusna mah ngoloyong ka rohangan dapur. Keneng maneh nyaho kuring aya di dieu? Ari eta saha? Tanjang pringga ditungtungan ku ngareret ka Nyimas Kananga. Diajak ku aki bingung uing oge. Aki bet nyahoeun yen uing keur neangan maneh. Ieu teh Nyimas Kananga pi pamajikaneun uing. Pi pamajikaneun? Enya,
pagetu uing rek kawin ngahajan neangan maneh teh disagigireun kuring sono teh bari rek ngondang maneh sangkan datang dina waktuna meme kalembur teh kuring ka Cisasra heula cek bapa maneh mah cenah ka babakan ledok nya disusul wae. Waduh kumaha tuh mau bisa datang hari kuring mah naha keur guru heula. Oh aki ieu teh guru maneh Jang Pringga ukur ungek lumayan lila jaga satria ngawarangkongna jeung Jang Pringga ka tutua haji sakepeng Wah Haji jeung Jang Pringga mah dibarengan ku luak lieu karohangan dapur nyaritana teh sieun lucieun kadengeun ku nuker anteng nyieun wajib. Bangsat aya bangsat kadenge aya warga anu kekeleueuhan. Jang Pringga curing hak gancang cengkat tina diukna. Cicing reka mana? Wah Haji ngeureunkeun lengkah Jang Pringga. Pade mantosan warga atuh wajib Cicing keun weda keur aya nu ngudag. Beli sanes lawaneun warga wajib. Cicing cek Wah cicing tah beunang geuningan cek Wah Haji deui. Ari Jang Pringga jeung jaga satria sarta nyimas kana ngamah bati kurang kerung ngadenge kecapan Wah Haji samudaya kitu teh. Siksa euy hidup nang wati. Hawar-hawar kadenge loba warga anu pating keleuweuh anu nanakeun geus kacerekna bangsat. Jang Pringga jeung jagat satria sarta nyimas kananga mingkin hulang-hulang deui sabab Wah Haji ciga anu nyahueun kana sagala perkara tanpa kudu ini ti imahna. Mitra kaum dangu cag heula paguron tepasuna seri ke-32 urang cekapkeun dugi ka dieu heula insyaallah ka urang teraskeun ka seri anu salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com